sareng acara matuh dongeng enteng panggoberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-20. Para mitra anu mulia, urang punah heula kayan dioco jeung Nini Esi. Moaya digawiru bari dibaturan ku si Odet jeung Jang Udi. Kalayan pada ngalayan ku tatangana oge urang punah heula kayan Aki Tabri jeung Jang Darta. Ayeuna urang malikan kayan ina kumaha kayan manehna sanyana jeung nah aya di mana sanyana kiwari. Ieulah nyi inah keur ngempang patukang-tukang nuturkeun si Odet jeung Jang Udi nu ngagotong Jang Darta. Babah kuburan ujug-ujug aya marengan luhureunana barang regeureun babarengan jeung si Odet katut Jang Udi. Ujug-ujug awak manehna aya ngabedoa ngalayang di luhur. Nyi inah kumalayang dibarengan ku hiji jirim pikasieun mangrupa wujud sirah wungkul. Buuk ririaban pohara reuaseunana tulung-tulungan bari jeung jejeritan. Beki lila beki jauh tungtung nama Nyi Inah nepi kalos teu inget naon-naon. Nya inget-inget geus aya di hiji guha. Bari hareupeunana aya hiji wanoja nu rakeneh rupana cahayana hurung ngagebur. Kuning pikareseupeuna keretong boroning lalaki. Dalah diri Nyi Inah ge kasebut awewe diberean resep ka eta awewe. Jaba ti geulis teh para mitra tingkah lakuna jeung tengkak paripolahna. Ucap-ucapanna kuning pikareseupeuna. Sora nu halimpu dibarenganku kekecapan sopan jeung geter hate nu pinuh ku kanyaan. Sakaligus ngalimikeun rasa keung, rasa reuas jeung rasa ambek. Nu waktu tadi karasa ku manehna nu ayana ayeuna. Hate Nyi Inah jadi tenang, tentrem, rarasaan teh asa aya hareupeun teh nu jadi lanceuk, mun teh mah dirina boga lanceuk awewe. Eta wanoja nyarita kalayan nemongkeunna budi anu pinuh ku rasa kanyaan. Nyi Inah teteh ngerasa sugema, ngerasa bunga ku ayeuna hidup. Nya eta daek diajak ka dieu ku teteh. Sami-sami teteh abdi ge teu kinten bingahna wira ditepangkeun. Sareng teteh sok kitu mikanya anak ka diri abdi nanging tiasa henteu abdi tumaros ka salira teteh. Pokna Nyi Inah siga nu geus poho kana kaayaan nu sanyana manehna ngomong bari nemongkeun semu nu pinuh ku kabunga. Malah make jeung nanyakeun bisa henteuna mun manehna ngajukeun pananya ka eta Nyi Mojang. Gancang manojane malan sora leuwih halimpu batan tadi. Atuh sikap leuwih pekareseupeun batan tadi. Nya mangga bade anu ditaroskeun naon bageur? Sok hideuk bade naroskeun naon ka diri teteh. Dupi salira teteh teh nasaha nu saleresna? Mugi teteh kersa ngawartoskeun perkawis jenengan teteh. Sigana mah henteu kudu nyai. Teu kudu terang kana ngaran teteh nu saleresna bageur cekap ku nyawa teteh we. Teu apal kana ngaran ge sigana mah teu naon-naon nu penting asal nyai apal kana jelemana. Ye nu kieu kaayaanana kieu modelna teteh teh. Sawios tu teteh mung eta abdi teh aya kaheran. Heran perkara naon geulis. Tadi moal kabur abdi teh wujud pikasieun nanging ayeuna mah abdi teh aya payuneun teteh sakitu geulisna. Sakieu bageurna naon margina teteh. Nyi Inah dina kaayaan rada linglung hatena masih kene bisa nanyakeun kitu. Geulis kitu teteh teh nya? Kan tenang we teteh. Bageur, nuhun bageur pisan. Nyi Mojang seuri bangun nikmateuna keur. Nepi ka ebreh katemong susunan huntu bodas ngaberes pikareseupeun. Nyai nu maot tadi ka diri nyai memang bangsa siluman pohara jahatna. Siluman pohara kejemna purangan yaya ka sasama jalma. Moal nya teteh bener pisan nyai teteh teh saumurna ge tara ngomong bohong. Nya kabeneran ku teteh katinggal nalika nyai dibawa kabur ku eta siluman jahat. Tug nepi ka nyai bisa ditulungan ku teteh tuluy dibawa ka dieu. Kumaha? Sugema henteu jawaban ti teteh kitu? Oh, binga atuh teteh. Teu sangki ka diri abdi anu mikanyaah aya nu melaan. Bagja abdi teteh bingah nu taya hingana nanging ayeuna geuning aya di guha, nah guha 4 taon saleresna teteh. Guha sirna rasa katelahna nyai. Nya sakadar heula samemeh urang neruskeun lalampahan. Oh, ari kituna bade di bantun ka mana? Seterusna abdi ku salira teteh teh.
Nyi Inah netep antebna kerekaeta Wanoja numbungan nerangkeun ngaranna gelenyu Wanoja imut bari pokna nyarita. Apaan bade dibantun kalemur teteh engke di ditu Nyai baris disenangkeun ku teteh. Baris pinangis sareng kabagjaan, baris pinangis sareng kamuliaan nu taya babandinganana. Kumaha kersa Nyai? Duh katunya Nyi Inah katara semunu bingung luk manehna tungkul bangun aya nu dipikiran. Nah geuning siga nu bingung, alim ngirim ka teteh. Cek eta Nyi Mojang bari jeung nasupkeunna pangaruh batin ka diri Nyi Inah. Nu dipamrih supaya Nyi Inah ulah Nyi Inah nurut kana kahayang manehna. Mun abdi teh bingung teteh ari ngiring ka teteh emot teh kanu di lembur ka aki sareng kanini ari teu ngiring moal nya deui makaning teteh apan sakitunya sareng bageurna ka abdi kumahanya pikir Nyi Inah pohara sabilna kitu kumaha kieu kumaha. Ih najana ngilu heula ge ka teteh da moal naon-naon asal daek we heula ngilu engke upama geus sapoe dua poe di ditu di tempat teteh Nyai ku teteh baris dijajabkeun ka lembur Nyai. Pokoknya ditepungkeun ka Aki Tabri sareng kanini Esi kumaha lamun kitu kersa tawan teu Nyai. Nyi Mojang bangun keukeu. Hayang mawa Nyi Inah. Atuh para mitra ngandedengan Nyi Inah asa teu dipaksa. Da kadengena sora nu pangajakna teh bangun dibarengan jeung kanyaah anu taya babandinganana. Nya teu sabios-bios pami kitu mah teteh mangga abdi bade ngiring mung ngan kumaha. Mung teteh kedah tuhu kana janji engke abdi kena dijajabkeun ka lemur abdi kepada suka da abdi mah di pada suka ayeuna mah teu dipanyinangan teteh kitu kaputusan ti abdi ayeuna teteh syukur kitu ge nya yu urang niangan ngarah teteh tapi wayana hidup ku teteh diajak maju mantara cara waktu tadinya jadi Nyai kudu daek nyekelan kana leungeun teteh nu kenca sing pageuh ngarah teu murag ka handap kumaha daek mangga ngiringan abdi moal bade bahak kana pangarsa teteh. Nyi Inah nurut kana pangajakna eta Nyi Mojang. Syukur sok cekelan. Mangga tuh. Gep Nyi Inah nyekelan kana pigelang leungeun kenca Wanoja. Geus kitu teh sakara-kara dina kaya nu pohara gancang ngapelesat kalayang Wanoja ngalayang ka Jomantara. Bari jeung mawa Nyi Inah nu ngagantung siga nu hampangeuna keur kumalayang beuki jauh bae sanggeus kaluar ti jero guha sirna rasa. Sora angin nyewar tarik marengan Wanoja nu kumalayang bari jeung mawa jirimna Nyi Inah. Cenah rek dibawa ka lembur eta Wanoja teh. Musnya nya kitu keur Nyi Inah ngarasa paureun oge ku ayeuna manehna dibawa ngalayang di luhur teh. Paur sok sieun manehna murag ka handap nu matak sajroning muntang bari kumalayang teh. Nyi Inah mah jejeritan sagala bakat tingku paur. Para wargi anu mulya. Atuh memang kaayaan jejeritanana Nyi Inah kalah ku centring apunten. Ku eta Wanoja namina centring da para mitra uka centring mana ya mau gisir centring para mitra. Kalah dibawa ngobrol. Tapi keneh teteh nu dituju teh Nyi Inah bakat tingku ngarasa kesal nanyakeun jauh keneh henteuna. Sakedeung de tepi yuk urang gancang geranya ngan kade we sing pageuhnya kelanana. Mangga. Pelesat kalayang Nyi Mojang nu mawa Nyi Inah ngabresat. Ngalayangna dina enggoning lumampah beuki ngagancangan bae. Malah sakicep geus eueuh di tempat tadi. Nyi Inah nepi kareupeureun bakat tingku ngarasa paur nu taya babandinganana. Paur sieun murad yang ayeuna mah geus teu jejeritan deui. Teu koceak dengek deui lantaran unggal manehna jejeritan atawa ngebrehkeun ka paur sok dicarek ku Nyi Mojang anu mawa manehna. Angin ngagerung beuki lila beuki jauh nyeor lir angin topan. Urang tunah heula kaya Nyi Inah nu dibawa ku tangtungan hiji Wanoja nu mung nerangkeun ngaran. Nah saha nyana jeung naon perlu namawa Nyi Inah rek dibawa ka mana sabenerna hal ieu kahareupna baris kacaritakeun deui ayeuna urang guar kayaan Aki Tabri jeung Jangdarta. Sadatangna ka padumukan Aki Tabri di pada suka gugek Aki Tabri jeung Jangdarta dariuk di patengahan imah. Sakedapan kayaan me jempling Jangdarta ngeluk tungkul bari rusras loba kaingat malah kana kajadian tadi. Basa manehna ka astana ditepungkeun jeung tangtungan hiji istri nu nyeples jiga Nyi Titi. Terus ngolebat dina kongkolak matana. Manehna apanan can nyaho sagembleng. Naha Nyi Titi atawa lain. Mun lain naha naon perluna nepungan ka manehna. Jeung moal nya aya jelema meuni sarua, meuni nyeples jeung Nyi Titi bari teu dipiceun sasieun.
nyanyi titik aku naon bet ninggalkeun diri manehna nu kapiuhan teu inget di naon-naon di jero saung kiduleun astana. Les leungit sawangan kana kajadian eta kolebat ka aya Nyi Inah nembongan asa dosa pohara gedena lantaran leungitna atawa eueuhna Nyi Inah teh dina mangsa Nyi Inah marengan si Odet jeung Jang Udi ngeangan manehna ka astana. Nu matak najan kumaha manehna ngabogaan hiji kawajiban pikeun nulungan ka aya Nyi Inah. Ayeuna sargepna keur diuk hareupeun Aki Tabri. Sabada rada lila Aki Tabri teu nyoara ngatutus nyarita, lirihna keur sora lalaunan tapi ngandung geteran wibawa. Jang Darta anaki, abdi ki tema Jang Darta. Ngarerek sakideung ka Aki Tabri luh manehna tungkul. Hatena mah geus panasaran pisan. Hayang geura nyaho ngeunaan saha-sahana nu mawa Nyi Inah. Nah bangsa manusia biasa nah bangsa siluman atau naon nu mawa incu Aki teh bangsa siluman ujang siluman nu salila ieu sok ngaganggu ka pihak urang tayalian siluman si centring keling nyimas centring keling Aki beneran Aki nyimas centring keling nu salila ieu jadi andalan Sukmawati. Aki Tabri ngajentrekeun anu mawa Nyi Inah ka Jang Darta atuh harita ge para mitra. Jang Darta niteup seukeut ka manehna. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Jang Darta ngarasa heran jeung panasaran tuluy bari nyarita angin nu katinggal ku abdi dina cai mah semua nalika di bumi Bioco teh dina baskom pan istri biasa anom kene sareng geulis diki keur bangsa siluman seperti si centring kelik mah lain perkara nu susah keur manehna mancala putra mancala putri salin wujud jadi naon bae ge ujang. Taina diri ujang kudu bisa nyusul siluman nu bawa kabur Nyi Inah sanggup. Untuk sumangat tina yang kumacarana ki dagoan heula sakedeung Aki rek ka kamar heula nya. Mangga Aki Tabri nantung leos ka jero kamar lila teu kaluar-luar. Tapi keur Jang Darta teu obah tina diukna manehna sabar ngadagoan kaluarna Aki Tabri. Dirina Jang Darta ngarasa yakin kana kamampuhan Aki Tabri. Ayeuna meureunan keur mujasmedi heula di kamarna keur ngumpulkeun kakuatan jeung ilmu panemu dina ngoni ngajurungkeun diri manehna. Nyusul siluman centring keling nu ceuk Aki Tabri geus salin wujud. Jadi istri geulis jeung ora keneh sakumaha nu katempo ku manehna basa di imah Nabi Oco di Gawiru. Berai panto kamar muka Aki Tabri kaluar ti jero kamar. Bari katara harita para mitra sadaya. Tina tarang ngarenung kesang katempo bangun capek terus nyamperkeun ka hareupeun Jang Darta gek diuk bari pok. Jang Darta ayeuna jang diukna pina sing deukeut ka akinya. Mangga kieu ki ceuk Jang Darta sanggeus pindah adek ka Aki Tabri bener ngan kudu sok kadinya sok ayeuna mah pahareup-hareup jeung Aki. Mangga Jang Darta ngalaksanakeun sakur parentah Aki Tabri manehna diuk harita teh pahareup-hareup jeung Aki Tabri. Ayeuna yeuh pokona mah eta dua dampaleungeun tumpangkeun dina luhur suku. Dina pingping kenca dampaleungeun nu kenca, dina luhur pingping katu dampaleungeun nu katu. Sok kitu. Tah kitu. Aki Tabri ngarasa sugema lantaran Jang Darta tuhu kana kahayang manehna. Dititah sakumaha teh maneh teu boleh nurut. Jang Darta ngalaksanakeun sabe piwuluk ti Aki Tabri. Bari jeung teu ngomong naon-naon manehna percaya kana sagalupana. Yen parentah Aki Tabri demi kamaslahatan jeung demi kahormatan cita-cita manehna. Regepkeun sakur omongan Aki kalayan ujang ulah nyarita naon-naon. Mangga Jang Darta unggul. Parentah Aki laksanakeunnya. Ulah yen dipungpangnya. Mangga sora Jang Darta lalaunan bari ungeuk deui. Kosongkeun rupa-rupa perasaan, peureumkeun dua panon hidup. Lalembutan hidup pantengkeun ka Zat anu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Ulah loba kainget, ulah loba kamelang, ulah loba pikiran naon-naon. Tah, sok syukur tak kitu. Sok.
Kita beri sugema hatena lantaran Jangdarta tuhu nurut kana sakabeh papatah jeung parentah ti maneh. Kaayaan di imah kita beri di lemur pada suka sakedapan majempling. Lintang menem napasna ak Jangdarta jeung napasna kita beri harita kadenge. Puguh di pilemburan bari zaman harita masimpe kaayaan didinya. Meni jempling najan tibeurang sanggeus ngarenghap tilu balikan. Kita beri nyarita dari anaker. Kaayaan Akitabri para mitra sadaya. Dua dampaleungeuna harita teh ditempelkeun kana mun-munan Jangdarta. Tah ayeuna dua dampaleungeun Aki baris ditempelkeun kana mun-mungan hidup. Kade hidup ulah robah najan narima dorongan tanaga sakumaha kuatna jabat eta poma ulah rek ngejat atawa ngagoa. Najan saupama narima dorongan hawa anu kumaha panas tiris jeung anu karasa ku ujangnya. Kaharti kartos syukur ayeuna wayahna baju hidup ku Aki rek dilaan heulanya. Sok atuh buka sorangan. Tong ku ayeuna buka we ku sorangan. Mangaki Aki harita teh para mitra Jangdarta langha ngangkat leungeuna terus baju dibuka. Para wargi anu nepi ka Jangdarta tibang make carana wungkul sok baju Jangdarta dituna gigireunana. Geus kitu para mitra padampaleungeun Akitabri duanana ditempelkeun kana taranga Jangdarta. Kaayaan Akitabri sigan rek ngadorong awak Jangdarta ku dorongan tanaga. Kerayam Akitabri babacaan husunaker keur ngajian teh meureun para mitra. Ari meureun-meureunkeun kadua panona Akitabri ngaluarkeun ajianana. Elmuna bari batina muntang tulung kanu agungna nedakan maha kawasa. Sangkan Jangdarta dibere tanaga anu memang keur ngimbangan tanaga-tanaga nu kakuatan-kakuatan anu ngajailan ka umat manusia. Kaliwatan dua dampaleungeun mangsa harita Akitabri nyalurkeun tanagana. Para wargi anu mulia memang rada karasa ku Jangdarta. Awakna karasa tiis nyecep. Terus nyalia rasa kujur awak Jangdarta harita keneh katempo. Awak Jangdarta atuh para mitra sadaya sok sanjadan tiis tapi renung kesan. Kaayaan awakna harita para mitra sadaya Jangdarta teh teu ngayakeun reaksi naon-naon teu robah tina diukna angger diuk saperti tadi bari panonna dipeureumkeun. Dua dampaleungeunna dituna ditumpangkeun luhureun pimpingna. Ti harita aneh bin ajaib serbung teh tina mun-munan sirah Jangdarta kaluar hasip bodas. Eta hasip bodas terus mumul kaluhur nobros lalangit imah padumukan Akitabri tur sakedeung geus jauh ninggalkeun wangunan imah. Akitabri ngarenghap lambat bari nyusutan kesang nu renung sakujur awakna dina hatena Akitabri nyarita. Alhamdulillahirabbil alamin. Karayan ku pitulung nu maha kawasa aing bisa narekahan sangkan lelembutan Jangdarta. Moga-moga sing hasil maksud sing ngadatangkeun hasil nu nyulumakeun anak ieu. Para mitra nu mulia dina saleresna moal anu kieu namina ge dongeng barawargi sadaya. Teu aya jalmi nu tiasa misahkeun antara di paehan kitu. Teh mah tiasa pisah para wargi nu dipaehan teh dipaehan mah biasa bade kumaha misahkeunana. Teu tiasa para mitra samang-samang sahirup keneh roh sareng jasad ngahiji kitu. Di mana parantos pupus misah antara roh sareng jasad. Itu diantawisna para mitra da ieu mah namina ge dongeng. Mangga urang teraskeun di para wargi. Harita para wargi sadaya akibat Tabri teu pindah di tempat diukna bieu najan kitu ari leungeunna mah geus teu ditempelkeun dina tarangna Jangdarta. Sedeng kaayaan waruga Jangdarta anu ahyarbeun Akitabri katempo siga arca. Cicing bari teu obah teu usih teu malik malah panon tetep we dina kaayaan peureum. Jangdarta kaayaan taya bedana jeung jalma nu tas palastra dina kaayana bari diuk. Najan kitu Akitabri teu salempang teu melang manehna yakin kana kamampuhanana. Oge yakin karena kaayaan lembutanana Jangdarta nu geus kaluar ninggalkeun kurungan
lumampah kaluar ti jero bangunan imah padumukanana. Para mitra anu mulia, di sejen pihak kasepodas nu tadi kaluar tina embun-embunan Jangdarta memang lelembutan Jangdarta. Tuluy kumalayang kadorong ku tanaga dorongan aki tabri dina mangsa harita. Ku aya dirina kumalayang di luhur rarasaan Jangdarta asahara rampang. Jeung manehna ngarasa heran waktu bieu nempo warugana tetep cicing hareupeun aki tabri. Lelembutan Jangdarta sajeroning lumampah gancang di jomantara teh harita bari jeung ngagerentes sagala rupa. Tetela aki tabri lain sepuh samanea ku ilmu nu dipimili ku anjeunna. Diri aing aina bisa ninggalkeun kurungan, aing aina geus jauh ninggalkeun waruga. Katempo waruga aing ditungguan ku aki tabri di patengahan imah. Heug aki aina abdi baris nyusul nu mawa kabur nyi inah muga-muga pamaksadan abaris dibarengan ku pangdoa salira aki tabri. Baris tinekanan laksana sapanaja. Belesat pelembutan Jangdarta anu katempona siga hasif biasa. Cik paninyo lahiria mari tangga belesat beki lila beki jauh dibarengan ku angin ngaguru ngagelebung tarik pisan. Kumalayangna lelembutan Jangdarta beki jauh beki gancang ngabelesat mangrupa gurungan hasil podas ipis. Malahan manehna aina geus aya di luhureun pasir tonggoheun lemur binong. Di sejen pihak wanoja geulis nusanya namah Nyimas Centring Keling siluman wanoja anelan Nen Sukmawati. Geus hasil ngolonyi ina harita masih terus ngabelesat. Harita tengah juga hiji tempat luyu jeung pamaksudan Nyimas Centring Keling. Mimitina nyi ina anu ngarasa atoh lantaran manehna geus aya nulungan. Tiheula apanan eta wanoja geulis nu nerangkeun ngarante. Nyebutkeun cenah manehna geus nulungan nyi inah dina pangawasana Nyimas Centring Keling nu mawa kabur nyi inah. Padahal sanyana mah eta nu sakadar taktik Nyimas Centring Keling. Nu dipabrik supaya permaksudan bisa laksana bari dina keayaan caina herang laukna beunang. Lila-lila nyi inah ngarasa curiga lantaran manehna apal aina yen nu dituju ku si wanoja geulis teh geuning pasir Samoja. Ayeuna apan manehna jeung eta wanoja geus aya luhureun leuweung hanjuang nu pernah nalandeheun pasir Samoja. Kajurung ku rasa panasaran jeung rasa kaheran nyi inah sajeroning nyeklan pageuh kana leungeun wanoja manehna pok tumanya. Waktosna kabujeng seep di para mitra. Rupina dugi ka dieu heula carios nyambung anu judulna nyaeta Keris Titisan Iblis karangan Koswara dina bagian ka-20.